Mak, kunaon nih lepan baju teh ngahulang wae. Kalau mau mikiran maneh, can kawin-kawin wae dengan calon atuh, mantep makin kedatang sekolot. Memang kata penonton pas bagi kena ulin nih. Kawin-kawin sih kan. Mak, lain embung kawin mah hayang ngancan aya jodohna. Oh, buru atuh maneh teh dengan jodoh. Mang saya boga incu gitu. Mak, doakeun we nya sing guru kawin, sing guru menang jodoh. Namun kumaha wae yang penting nyaangeun ka maneh, jaga keluarga eta sakitu doang. Agar kawin dek emang dilengkahan ku dede. Duh, maneh budak kana ge geus mikiran kawin. Sakolah lah sing bener. Iya mah, adek mau dipangyangankeun ku dede. Teu kudu kewe neangan di pasar. Jangan awe di pasar juga neangan barang we. Tuh doang ngan awewe kayak aya datang serangan. Geus teh ulah ngomong wae, geus seram ka wae ka itu. Mage arek ka warung ya. Mah yang dahar jeung naon mah? Puguna naon ieu dikeun nungguan tukang sayur. Ieu ge arek ka warung arek balanja. Dulu tuh mi, sekalian hayang jajan. Duh, kasih budak jajan wae. Ikan emang budak ini mama. Budak di mana mana teh geus majana kawin, boga kabogo ge teh dikawin-kawin. Udah si mama mah nanaon teh sok jadi kana kawin wae. Nyawa resep kene ulin. Emang maneh daek jadi parawan kolot. Jaba kabogo maneh mah teu gawe, aku marek ngalamar. Atuh mah pan si oge keur usaha keur neangan duit. Lamun maneh teh dikawin-kawin wae ku mamah dijodohkeun. Geus mamah rek balanja nya geus di diet dagoan imah. Waduh. Iya mah kudu ngomong kenya si AA, kudu ngomong serius ieu mah. Emang ada kan si Inah aya naonnya gawe euy ngajakan ka panggih. sumeureun rindu si Nasi ka maneh. Tapi manehna ngajakan ka panggih arek ngomong serius. Si biasa dantugan kieu euy. Heeh, geus panggihan bisi penting. Hayu urang dianter. Pan urang teh motor. Kumaha tuh? Hayu make motor urang. Kedeung atuh urang wayang heula nya. Ibu udah makan. Tadinya lah saya cabut. Mana? Itu kok si Inahnya rek ka mana si Inah? Kita geruan. Inah. Ih, budak teh mun dibolot mun teu kadenge. Rasa bergawe ya. Mana mah geruan teh mun teu kadenge. Mun dibolot ih. Heueuh arek ka mana atuh maneh teh? Iya, arek ka panggih jeung ka boga urang. Kunaon atuh ning kos nu pusing kitu maneh mah? Heuh urang teh keur pusing, indung urang nita wae kawin, makana diomongkeun heula jeung ka boga urang. Heueuh tuh hayu dianter, kurang bantu ngomong, bisa langsung kawin. Heuh bener hayu. Biasa we neng tuh tong nagas wae. Tong galak-galak deui bisi teu meunang jodoh. Selamat nentukeun jodoh batur. Mesti dah hayu urang makan ya. Garulis galalak kitu. Amit lamun boga pamajikan kitu. Duh, sia tadi nabrak. Awewe nabrak batu. Baca kunaon mun bingung kitu? Iya budak orang can kawin-kawin, ada batur manggus kawin, budak orang can kawin. Atuh hayo gerak kawinkeun.
Heeh, are awe mah loba. Cangat awe budak nemuran can aya nu sreg. Sarua urang ge boga anak parawan, tapi boga kabogon teh dikawin-kawin. Geus satu dah cenah anak mana teh mah jodohnya anak urang heueuh da ieu mah nya. Heeh bener engke ditungganya di mah urang. Heueuh engke urang jeung anak urang ka imah heueuh. Heeh ce urang balik heula nya. Tah mendingan ayeuna mah geus teh di dieu bayi dangdutan bayi dangdutan Cina lila perasaan teh deukeut da Cina teh. Itu deh tuh sinar tuh. Tapi neng teh naon? Enggak, neng arek ngomong doa. Ayo tuh. Sok atuh neng teh ngomong naon? Kieu neng teh titah kawin wae ku mama, soalna era ku tatangga bobogohan lila tapi tadi kawin-kawin. Sahaan we apa? Iya mama ngantar lah ke pasar lah tuh. Terus kumaha tuh? Teuing atuh pusing daripada dititah kawin geus atuh putus dah. Neng akang mah ngomong gitu emang akang teh nyaahkeun neng. Teuing atuh pusing. Atuh lamun akang nya mah diperjuangkeun. Teuing Terus sih. balik ah. Oh, ada sih mana? Ini geus apa samberkeun. Ari mana kunaon nyai? Encep malah mutuskeun neng pas ari minta penjelasan. Ya, si ada mah tukang selingkuh, asa sih bejana mana. Sepanjangnya ho indah masih akang teh setia we. Setia di mana? Setia tikungan ada meureunna tama. Teu nama orang balik hayu. Bae bang, kurang ngolah ya. Arek ka mana deui? Aya burung geus tuturkeun urang. Sayang. Hai. Ari mana bawa ka bawah cero bawa teuing. Sayang kamu kemana aja? Aya wae. Mana? Mau mungkin kan tadi ngomong narik nganter indung nah ke pasar. Bener itu aku si Icet. Pancu akeh naon, saya dapat tukang selingkuh. Ayo orang samperkeun, yuk. Oh, mana teh jadi mutuskan orang gara-gara awewe jiga cara bulan ieu. Awak kos tangka atau gege wawanian salingkuh. Ieu dia awet teh tahu diri ku cabe-cabean. 5 minutes later. Nah, geura balik. Kedeng mah, orang balik heula nya kedeng. Heeh. Nya sinah de geroan naon nya? Heeh nya tumben-tumbenan. Mana sih? Kita geruan. Indah. Kan, ih budak teh, kan bisa. Sayang kamu teh kemana wae? Atau tong. Sep. Hai. Keblek. Naon? Action. Si Encep malah muta. 3, 2, action. Tapi neng teh naon? Tinggal lihat naon amat. Bodinya.